Bandung ini, dan Bandung menjadi salah satu tolak ukur dan tolok ukur pergerakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Idza saluha Bandung saluha al Jawa al Garbiyah kullu wa idza pasada Bandung pasada kullu Jawa Barat. Jadi prototipenya Bandung. Semoga generasi muda Ahlus Sunnah wal Jamaah terlahir the lion of Ahlus Sunnah wal Jamaah, singa-singa Ahlus Sunnah wal Jamaah, aja ngalawan gerakan yang masif, terstruktur dan juga terorganisir rapih menghajar warga Bandung secara terang-terangan. Anu manhajna sangat membenci amaliyah maulidin Nabi. Komo kana rajaban mah, komo kana ziarah kubur, komo kana solawatan, komo kana manakiban, komo kana rotiban, komo kana tahlilan. Hari ini sudah bukan pencurian. Ibu sadar tersadar bahwa di Jawa Barat sentral Bandung ini zonanya sudah zona merah. Saya sebagai ketua generasi muda Nahdlatul Ulama Jawa Barat merasa khawatir generasi sekarang min syababiyah wasyabab kharaja min akidati ahli sunnah wal jamaah, anu boga akidah Allah ucang-ucang ange di aras, anu boga akidah Allah cicing di langit, anu boga Allah akidah Allah leungeunnan, yang punya akidah Allah berwajah di Bandung ini sudah hampir mendominasi. Dan nyaris warga Bandung tengeh alias tersadar bahwa jenengan sedang dirampok besar-besaran secara manhaj akidah. Orang rada tarikan saeutik tapi rek hipu secara penyampaianana. Da hese ngalawanana moal beunang ku preman, moal beunang ku sasaha, moal beunang ku mahasiswa harus oleh kaum sarungan. Naon margina di mana-mana boga akidah Allah ucang-ucang angge di aras, batal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabab Allah teu kacabut ku makulat anu 10. Makulat 10 diotomatiskeun 4 perkara. Jirim, jisim, johar parod, johar latif anu ngaotomatis 4 perkara. 4 ngajihad, ngajumlah arodiyah. Batal Ahlus Sunnah wal Jamaah anu ngomongkeun Allah cicing di aras. Dan Bandung menjadi salah satu sentral penyebaran non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadhil haqiqah, inilah realita kenyataan bahwa haflah Maulid Nabi besar Muhammad adalah bagian daripada